Magadir. Sana nagcek kodam kain. Mbah Marjuk yo. Sana nagcek kodam kami. Udah garung latong mulit kana huncit. Ari si jomblo sabun ke mana? Nya kering berenang si jomblo sabun aku. Gua jo dia main guys si jomblo sabun tanya dulu kamu nambah eta numpang jaket kamari mahayanya jeung urang. Ah ya kamari mah. Doangna meureun wing eta si jomblo sabun. Merem bae. Tapi doangna lajan gerem ge moal endogan seeta mah. Atuh nya paling ge sabun mah nambah akan kudu hiji. Oke lah. Eta sabun beak. Dikumahakeun ku si Udin jomblo sabun. Tuh paling diusahapan atuh. Biasa tuh jo ngaranna jomblo sabun teu dikumahakeun di batur ya jomblo mah jomblo bae. Pangdangnya kamari cek si Kacong jeung si Piong eta si jomblo sabun jeung dia nembak bikangnya. Oh dia mah aing nembak bikang di gila kamari. Hajo diterima tak? Atuh ngomongna mah cenah balik di pesantren cenah ngomongna mah. Pondok. Nya di pondok di temau kami. Oh dia mah kurang ampuh peletna. Moal Nah, ampuh meureun. di Abah Parjo nya kurang duit nya kurang lombo eta. Lain teu ampuh peletna doang nama cek aing mah. Nah, Ku beungeutna doang kieu. atuh paras cing dia mah jo meni beungeut aing meni kasep kieu lah. Kasep doang naon meureun. Atuh doang kakak aing cageun, kakak Sugiono teh kira gitu nya. Oh, anu terkenal Ajul Gedangna. Nah, eta lah jo anu 3 leutik sampai ka kolot nyahoeun bae eta lah. Nu ajul gedang bae. Atau eta mah gawena ge ca Ajul Gedang bae gak lupa aja telepon naon deui. Atuh kumaha teh ngeunana jo dia mah hirup di dunia meni enak bae Sugiono. Jo aing calon. Naon dia? Calon naon? Calon Ajul Gedang. Ajul Gedang jeung embe meureun dia mah nya. Eta sia jo ku parah-parah teh ka aing meni kuat aing dianangkeun ajul gedang jeung embe. Atuh jeung bikang jo. Mal aya nu daekeun bikangna ge. Diam nih ganteng Buktina kia. kamari ditolak. Eueuh tuh jo camplang dia mah peletna ge kurang ampuh ting kurang non boa. Eueuh tuh camplang. Peletna keur kamari jeung si Udin. Tabrakan kami jeung peletna ge. Geus beh wing. Mending cek aing mah ulah mikiran pelet ku ari mah. Mending cek kodam dia jeung aing. Bisi mah eta kamari. Kodam dia anu teu bisa nempel kana bikang. Parah-parah tim atuh pada mah yang biasa bae jo. Hayu beh, ilu jeung aing boga dukun ye. Dukun di mana dia jo aing di jakar kamari. Dukun geus teu ampuh-ampuh bae. Pusing ku ari dukun kene bae. Bubuk kieu wing. Kuari kan geus mulai cek kodam, pasti di mamana aya dukun. Atuh hae tah memburung ari dukun sok cek kodam jajal bae urang ceda yuk dising ampuh. Hayu ngan kieu wing, urang kudu nyari dukunna heula. Ja aing can panggih eta jeung dukunna. Kiwari mah lolobana eta dukun. Cabul doang. Lain cek kodam asli. Wah, aing kuari jo aing teh jo dukun kuari mah endung anu palsu pokona mah. Ya Betul. duit mah beak bae aing he. Dukun bae ditipu bae. Geus beh tenang bae. Aya tempat dukun aing. Tapi iya aing kuari poho deui tempatna di mana. Aduh, kumaha eta poho deui gawat. Geura beh pokona mah kana dukun anu keur heubeul aing mah pasti ieu mah manjur beh pokona mah cek kodamna. Oh aing mah asal ulah nu palsu bejo nya. Nah ini malen palsu asli ieu mah 2 kelinci. Beuh, sugan dua lipat. Berarti ya aing kuari jo lamun kana dukun dia ya beungeut aing sayang pas-pasan ge pasti laku moal ya. Atuh lamun geus dicek kodam doangna mah pasti laku. Oh. Tapi tergantung kieu dia sarobae. Lah deng aing mah kidi bae. Awas ke palsu, cuam palsu beng mah. Atuh kumaha tuh jadi kang kuari mah mata duitan. Oh, atuh geus kurang hade. Geus saya mah joki we nya. Yang penting ampuh. Ulah cara nu keur ieu ditipu yang kami. Oh iya yang jokorinya aing mah yang penting kuarinya beunang lebih kang hayang jubrat jabret kieu yang kuari geus teu kuat. Babari tah mah jebret-jabret. Loba nu 50-an gak di simpangan. Eta si Ajo atuh teh atung salonggar jo. Atung geus ngeunahan tah jo. Teuing weng, nu penting mah jebret-jabret kan hayang nage dia jebret-jabret. Atuh ini nya jubrat jabret sih jubrat jabret atuh geus longgar tengah aing hayang nyempret kana teh kan. Kira kadituna urang cenah nak cek kodam. Atuh geus pokona mah hayu burung gas satu jeung seburit tila. Atuh Kembaran aing teu manggi-manggi sapoe ieu dak. Muriang kitu dak teu manggi-manggi aing mah. Saung lain. Aku ada 5
Jor. Warnanya belag. Saru jeung si Bardo di saung tayang tinggal kuing. Tadi burung si kodam na jaing pohoke na eta tempat nu keur ieu. Gas. Wing Jor, dari ano ka mana? Ay no ka saung dari ano barang. Tuh kami ya nak balik sabari nak nyaran cek kodam. Oh, dari anaknya Cikodam. Nya. Tenang. Tapi yakin dulu. Geus bae yo. HP aing jadi jaminan. Nu penting mah aing jeung si Sarwing panggihkeun jeung si Mbah eta. Cocok. Siap. Bohong dia. Oh, mau aing mal bohong. Hayo coba Tapi udah bener dong ya. Oh, aing mal bohong aing mah. teuing bohong orang bawa ke rumah sakit. Ayo be, tutur kena aing be ulah lo babacut be. Mau guna ayah yang tepat segera bidang diberjakan. Saha anu neuk cek kodam pai. Anu neuk cek kodam ka Mbah Barjuk. Ayo ada si Barjuk tuh aya. Ayo kita. Ayo cek kodam iba. Naon paria pait ayenan. Kodam budak dua ya, aya minta pelet. Cikodam. Nuhun, Bah. Mana-mana anu neuk cek kodam ka aing. Abi bah. Sarwing Bah, jeung Barjo. Mun bangun. Magadir. Cigundi cigarunggung. Lato-lato mulitkan hujut. Hujut. Ah, geus Bah, ulah gundam bae mending langsung cek kodam kami ya. Saha heula anu neuk dicek kodam. Ieu saha ngaranna. Sini yo. Ya, Barjo. Tunggu aing sieun we. Gerak Barjo. Burung ting. Magadir. Hujut. Tunggul ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Cigundi cigarunggung. Lato-lato melit kana hujut. Ieu mah ceng gede ceng. Serem ieu mah ceng. Naon Bah? Tong ngebeurem. Allah. Magadir. Hujut. Tunggu ceng. Cigundi cigarunggung. Lato-lato melit kana hujut. Ieu mah ceng gede. Oh, Panjang. Gede ieu kana beuteung ieu naon ya? Bungkung. Kamu tunggu burung. Dia. Oh, dia karena dukun anu salah. Dia kena salah. Bagus paria anak di Cikodam mah. Cancut beureut. Baru dah ketipu ku yang pugu aing lain dukun. Jangan lupa like, comment, subscribe. Budak kabrag. Awas tumisnya lah.